Nas, mana yakin guru di situ berapa sakti? Teuing euy urang ge sugan we beja ti batur. Kan dede nas gitu urang duan, respect ke guru sana naon. Yakin we bakal sakti ti urangnya. Mudah-mudahan we eung sakti. Yang ilmu kanuragan teh bisa kuat yang geus kupluk. Sarua aing oge. Jir, mana yang setangian di dia, euy? Ari murid anyar mah pan kudu tangian. Tah, itu murid aing teh ade, euy. Kumaha mah ulah kamari? Telat teu? Telat kamari dicarekan ku mamah menila-lila cenah. Padahal mah bejakeun ulin heula kitu jeung pasukan barudak udang berang. Padahal mah geus terkenal di kampung ieu mah. Teu kamari teh teu diwartoskeun. Atuh kembali. Mun aya naon maneh di jalan, bejakeun yang ngaran urang Cubi. Obong jelema mun teu ngarempon ngadeng yang ngaran urang. Wah, mah nya Aslina pokona mah barudak pasukan udang berang mah disegani di kampung ieu mah. berarti galuh ilmu kanuragan atuh. Lain deui atuh, loba jurus urang mah. Wah, hebat euy. Nas jauh kene teu. Naon eta sakedeung deui? Ayo tadi sekedeng deui tur aing bucan. Kaciri sia mah loba ngaloconat teh. Sikot goreng. Tak jalan. Tuh, kaciri da tukang ngaloco. Lagi sama lo cuma abis lagi ge pernah pasti. Biasana ada kalau cuma dina leungeun lagi buluan. Mana nu aing mah teu buluan? Tuh nya bener eta mah tingali berarti mana osok sia. Mana buktina? Nu urang mah mulus. Tadi tingali leungeun mana muntara mamal katipu. Heuh lah aing geus osok. Tuh goblok teh tadi. Goblok teh nyeri cungcurangan aing. Kurang. Kalau ngewat man ku aing. Si ana lo bang waduh jadi ku aing teh aja. Heuh lah teh sia. Rik, itu aja man. Rik. Anjing. Itu goblok teh naon dugun aing. Sia anjing ku aing itu tadi ku aing gerohan. Goblok teh tengah denge atuh. Udang. Itu anjing aja jelema tuh. Itu aja jelema tuh. Saya orang ngerikan rame meren. Ayo anjir lah baik nyeri ge. Bae lah ku aing ngerikan mah. Orang teh anjing. Lagi Terus suka rame meren. Ayo. Anjing ku aing orang teh. Aya naon euy? Ieu tujah teh goblok teh sopan. Itu anjing jelema kok jiga ninja. euy. Sia teh ngajak ribut yang aing goblok. An anjing sia teh jiga nu wani. Nya teh apal ya daerah kekuasaan saha? Sia teh nya salah ngangkrong deui. Naon anjing sia dek ribut jeung aing. Dor tadi turun dua nana. Jadi itu anjing di loga. Sok aing tuhan ka ditu. Bae werik. Sia mah cicing. Mungkin mah ku aing anjing letak aja. Nih ku aing nu kieu mah. Kabur ka mana sia goblok? Panggil jeung aing bucatkeun sia poe ngamprut teh. Goblok karek budak kamari ieu geus ngajakan gelut jeung aing. Kamananya si anu itu teh temenakan muhun teh neneng kamananya bade naroskeun nami saha sugana tepenat ayeuna muhun teh neneng. Lur, kenal sia. Naon euy? Kamana we maneh tara panggil sugan teu setuju na euy. Aya euy aing ngadi mah bisa cangkat euy gering. Aing anu kali euy. Ari eta saha? Murid anyar. Sangaran maneh? Salam kenal Apa? Ikal dewek mah. Teh ku naon baru nyok. Biasa lur baku hantam. Saha nu kenging? Kurang dihajar kabeh tempak. Kamu udah cibos aing banyak banget bakal beak dirempuk keduaan. Jago si bos. Karena gelut nama. Aing teh teu dilawan. Woi, goblok, aren sia. Goblok balaga gubar geber. Hajar bos lah jelema kitu mah tuman. Siap lah. Sia ngelawan kai. Naon? Ai naon-naon sia mah motor sing balik.
Sugan teh jelema. Kira aku aing dianggap tunggu. Hampura WA da abi teh rusuh. Juk, ini Insyaallah. Parah bieu jelema, anjing mungkin kecabok, Ini kira bos ieu dewek diajarkeun gelut, bosan aing melehan wae yang ngahajar budak nu duaan. bos ajarkeun atuh abdi ge. Nah, siap lah ayeuna ge hayu. Nah, ieu tuh di mana nu geunah tempat latihan. Lagi hadap gitu loba tuh tempat latihan mah urang kudu daek. Di mana yang ilmu naon? Ilmu teluh. Keur naon sia teh ilmu telu? Halus ilmu teluh mah. Pan bisa membunuh tanpa menyentuh teh. Aing mah teu gablek ilmu nu karar itu mah. Aing mah ilmu na khusus ke gelut. Ari ilmu ke KB boga teu bos, bosan aing ngajong meuleun wae. Wah sia aing eueuh. Gan gamblang sia teh. Aya tuh bos urang latihan ayeuna. Ilmu naon we nu penting mah bisa gelut lah. Ayo turun latihan itu di wahangan. Nah, Nguseup lah. Ayo atuh. aya tuh gerak init. Sugan aing si ninja dipasak dikit. Anjir sudah nyangka aing. Sia atuh batu jagilan. Naman maneh ngadukung blog. Jadi Rik aya nama ningali jelema teh ulah tina penampilan. Heula, ayo urang balik ke sekolah ke situ bodolna. Ripuh awak anjir rasa rujad. Anjir aing oge teu kuat nyari awak. Dan aing si ninja teh kitu. Atuh ayo ah. Ayo. Geus lah bos di latihan teh jujuh tingkah wahangan. Lah, ayo. Ayo lah, bae di dieu. Jadi ge sarua bakal nerap ilmu mah. Hok, kabaris. Kabaris tong rarese di situ teh, pernah latihan. Belan senalna bos. Laan. Oke anak-anak, sebelum kita latihannya dimulai, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Stik balik bos. Aduh naon tahu bisa beres. Sia bos ngadoa naon goblok. Teuing aing teu ngaji pamang nama. Yang naon atuh ngadong ari teu becus mah. Atuh kan bae dah yang dia batu dah yang jadi pemimpin. Sok bos lah, kumaha maneh penting mah. Ayeuna diajar. Besok kita pepanasan heula. Pemanasan oh bos. Eta pokona mah. Sok teh. Sok turutan. Hiji. Dua. Tilu. Ari si obos lur naonan nya. Adi kayak ibu-ibu kakak. Si obos bisa teh nya melatih. Heeh teuing tah. Hiji. Dua. Tilu. Hari sia sugan teh ngiluan pemanasan kalah ngajedog pulang ke latihan mah sia. Manya pemanasan kitu, ti ditu na. Kan aya ayeuna kurang di gieun. Ngarti teh sia. Henteu mata cicing ge. Sok buru udang ya mah, latihan sing bener. Udang. Nya bos. Sok, turutan kuda-kuda. Kieu lain bos. Pesat bang. Astajir. Balik kuda-kuda teh. Komang kemen gelut. Bogot teh nyaho matak diajar ge. Oh sok atuh gerah udang deui. Bener. Latihan teh sok buru. Kan yang bisa maneh. Oh, sing bener ya nak. Nah, sok. Tah, kieu. Ya hiji deui ya. Bener. Nah, itu. Tukang setik. Tuk setik. Nah, itu. Pokoknya giniin. Siap bos. Sok. Nah, sok. Terus ka hiji. Galikeun. Oh, deui. Dua. Hiji. Dua. Sok. Hiji. Balik ke mana? Oke bos, aku lupa. Sok, balikan deh. Hiji. Dua. Hiji. Dua. Hiji. Oh, sininya sos. Dua. Hiji. Dua. Hiji. Dua. Bos, ari sia bisa teh ngitung hiji dua, ari 3 4 na mana? Cicing kumaha nu ngajarkeun we tuh sia teh. Bisa ngitung tuh mana? Heuh, teu pan aing teh sekolah. Goblok sih mana bisa. Tunggu pas ya, kumaha si bos lah. Masuk lah tuturkeun we lah kumaha karepna gitu. Oh, sok tolong bang ngomong. Sok dulu. Hiji.
2. Sok jurus kedua tinggali. Hiji, 2. Hiji, 2. Sok buru. Jurusan bos ieu. Si Ganu naik TikTok kan dikian. Kalah ngalonyeng sia dilatih teh yang bisa mung. Terus lah isuk deh kalah ngalonyeng dilatih teh. Oh sok kurang kita orang patutupan heula. Panutupan, Bos. Oh, siap. Bubar barisan, paburincai.